Sia di mana? Tadi ayeuna geran. Boga anak buah teh turun di telepon teu ngarti-ngarti. Siap bos. Sorry bos, orang tarik kudang. Begadang tadi penting. Sia, lu lah pisan di teleponan we gitu ngarti-ngarti. Sorry bos, tadi orang tarik kudang. Kebiasaan sama molong we. Sorry bos. Operasi di mana bos? Ayo mau ke zaman corona. Saya nyala duit nak. Ayeuna teh jangan naon sia ka dieu kudu mawa duit. Ngalih tuh bos udah kena kieu sudah operasi. Kata bergeledek guys. Jor teh sini ka sabor geledek ge geseng ke. Tapi lamun uing ka sambar geledek, bos rugi meureun. Pemasukan. Nya aing bohong. Makanya bos, aman rek ngomong, pikir heula. Kudu kaset. Nah bos, Adieu we. Sia. Ada. No. Siapa cara mah? Geus segera mangkat. Si bos oyak kieu kita operasi nyamur aya sesak. Duh aing mah boga bos teh meni galak pisan oyak kieu kita operasi. Karena aweun lewat puji acan legian. Mending sare deh. Orang herian lah diularan dia mah galak. Hayo orang herian kajun galake kan orang ge tiluan. Ayolah yuk ini orang leketek ayo sia naonan. Bangun juga dia. Kalau suri nong maksud manehnya ngaleketek kurang ah. Santai bos, tahan emosi. Sia teh nyaho aing sae emang ah. Dibanggil budak cengeng. Hai budak cengeng. Budak cengeng ya. Tadi ngomong non ah. Ampun mang. Ampun mang. Ampun mang. Oh. Ampun. Oke, kabehan kurang diampunkan. Tapi duit. Ini copain itu duit. Mang. Sok. Mang. Hariin naon. Lah mang atuh duit jajan urang mang. Mang. Mang atuh mang, jajan urang atuh mang. Duit jajan urang ada. Mang atuh mang. Ampun mang. Ulah. Ampun mang. Oh, tanggo jajan kan dar ngeun. Saya nama gubar kabeh. Tuh. Mulai hitung.
Karek menang bara duit sih deh. Duh. Duh, kita tadi karek menang 12.000. Ampun, capek-capek. Oh no! Wah iya mah sepi pisan Arak menang barang duit ya usaha teh. Gagal malah kasetoran. Ya iya. Arak menang 40.000. Mang, balik hiji. Para sikiran. Hiji we. Yuk kelaren, yuk. Tah, yuk. Pakai sayur tong, Ren. Terus eta bawang daun pakai tuh. Oke. Mang, Tenang, siap. Mina tengah sak teuing. Nanya malulu, dek di ladangan mal. Ayo pan eukeur maneh teh nya biasa we tuh. Kita tadi nanya wae. Ya urang bisa salah maneh. Geus gara-gara Ayo. paributang ya. Nya biasa we Ren, ambak wae da. Urang kudu diasakan heula pan. Emang langsung jadi. Kita tadi tuh udah nanya. Oh, nya sing salah. Pakai saus tong Ren. Entong orang tebuk saus. Oh. Sambal we pakai sambal. Ayo. Pakai daging tong Ren. Hanya make arana ge mie ayam. Make. Buset dah. Urang dicarekan wae jadi teh. Sekeran tong. Ngomong deh. Pakai. Ya, jadi ya. Berapa nih, Mang? Biasa, harga biasa. Berapa lo? Mang, duit nage tinggalan, Mang. Hari mana? Mang. Anas urang bieu carekan wae. Mang, Mang. Masih. Kedeng ya, Mang. Kurang balik kedeng ya. Anas aing carekanan bayar itu alang nganjuk deh musingkeun. Cece, Kosim, orang jadi obat nyamuk. Ih, nak mana emang ngomong naon sih? Nah tuh dah orang mah meminta diajakan ngobrol. Di, kan tadi ngobrol wae. Oh, gejeng mana? Ah, nyawa tadi gak orang cuekeun.
mana anteng ngobrol duaan jeung si Bila. Ih gina, orang mah ngobrol biasa jeung si Kosi mah. Oh itu si Kiki jeung si Dika reka mana? Mana? Itu. Mana keraraon? Biasa kerarulin. Cim, orang ke kamari ditenggelan ku preman lembur. Oh, ke kamari orang ditenggelan jeung si Kiki jeung si Randy. Usaha sih. Biasa si Adet anak buah si Kevin. Itu si Adet. Mana? Gebar. Woi, kemana sih, oi? Gagal deh, woi, menang duit deh. Buahna reueuhan, Cim. Ada reueuhan. Heueuh hiji acan. Nya meni hiji acan. Tuh tinggal ka luhur. Cigana geus dialaan kudu bogana meureun, Cim. Si Hani jeung si Ika reka mana? Mana? Itu. Hani, Ika mana reka marana? Are ka warung Gin. Mana kan mang Gina, mana ulina jeung ngalaki wae. Ka dieu heula sakedeung. Marane keur naon di kebon wayah kieu? Urang keur mulung buahna hiji-hiji acan. Oh, ini awe hiji-hiji acan jadi niis lah di dieu. Ya arek nulung buah mah tuh di ditu loba. Di mana anu loba buah Ika? Oh, emang mana nyaho di mana tempatna anu loba buah? Nyaho lah. Di mana coba? Di pasar Sukamandi butuh barak kilo mana Kosim? Ya si eta mah batur mah serius malah heureui. Ya si Kama kalah heureui. Tapi benar si Ika sih asal bela berduitna. Hani di lembur urang ayeuna mah aya preman. Sani kade tama lamun diliaran teh sok malak. Ih saha sih premana urang jadi sieun. Biasa Adit anak buahna Kevin Baret. Hah, sanu koret Cim. Lu gadak ari ngobrol jeung si Eka ge. Batur Baret urut. On. Geus biasa si Eka mah budeg. No. Hengki pisan. Tuh. Wih, punggung si Eka gigi, kurang ini orang balikin. Aduh, perih euy. Aduh. Oh, barudak
kamarana. Kurang ditinggalkan. Iya, nasib nari jadi bawahan teh. Dititah jeung dititah. Panas-panas kieu sih teh operasi si Obos mah. Ke rumah jalan sepi. Nah, mangsa loba ya beres. Hop. Enak. Mararane nyawa tadi wilayah saha? Emang di wilayah saha, Mang? Nyawa ngadon ngahalangan jalan weh. Nyawa tuh jelema teh. Asma, urang arek ngaliwat. Ngahalangan we jalan. Oke, ke orang diberi liwat asalkan aya ieu. Naon maneh minta duit ka urang? Henteu mah ka maneh. Nya. Ieu budak songong ya. Ampun, Mang. Duit, ampun, Mang. Ampun. Mang. Ah, duit nah. Ampun, Mang. Iya, Mang, ya. Ada. Gedung, Mang. Mang. Iya. Duh. Anjing. Ya, Mang. Ampun, Mang. Segera bubar. Ya, Mang. Wadah. Enak ya. Ayo budak nu malakan teh. Ayo angus atam pilingan we angus. Sarang ko. Rasakan dah. Rasakan dah. Bener, urang mal-mal deui we, ampun. Keto deui moal.